ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Bener-bener na orang, sungguh-sungguh na orang, berusaha na orang dina perkara anu geus dijamin atau anu geus dipastikeun laka pikeun anjeun watak siru kapima tuliba mingka jeung biasana urang ngurangana urang teu pati bener-bener henteu sungguh-sungguh dina perkara anu dipenta anu dituntut ku Allah ka anjeun dalilun eta tanda alang timasil basirati mingka bahwa eta teh tanda lolongna atawa henteu nempokna basirah. Ari basirah teh nyaeta mata hate. Jadi aya anu dijamin ku Gusti Allah, aya nu dituntut ku Gusti Allah. Nu dijamin ku Gusti Allah hirup nyaeta rizki. Sedangkan anu dituntut ku Gusti Allah nyaeta ibadah. Jalma anu sungguh-sungguh dina perkara anu geus dijamin ku pangeran, urang hirup pasti jeung rizkina dijamin ku Gusti Allah. Urang sungguh-sungguh neangan. Sedengkeun urang ngurangan biasa bae henteu sungguh-sungguh tina perkara anu dituntut ku Gusti Allah nyaeta ibadah. Eta teh menandakan bahwa urang teh lolongna mata hate. Jadi aya hate, aya mata hate. Ibu, urang teh jadi nempok teh aya mata hate. Ari mata fungsina jang naon? Ari panon mah ningali rupa, ningali warna, ningali bentuk, ningali sagala kajadian, eta fungsina mata. Ari hate fungsina naon? Ari mata hate mah fungsina ningali naon anu manfaat, naon anu madorot. Mana nu bener, mana nu salah. Mana anu haram, mana anu halal. Eta mata hate. Ari hate fungsina naon? Ari hate mah fungsina narima atawa nolak tina naon anu tos ditingali ku mata hate. Ari badan mah anggota badan mah nuturkeun naon nu aya dina hate. Nah, jadi kembali deui. Di dieu mah Ibnu Athaillah keur nyarios nyaeta bahwa jalmi teh nalika sungguh-sungguh anu geus dijamin ku Gusti Allah sedengkeun ngurangan tina naon anu dituntut ku Allah eta menandakan empaotna mata hate. Para kasepuhan wargi sadayana dawuhan Gusti Allah wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu ma mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tepati-pati teu aya hiji oge sasatoan anu bergerak atanapi anu hirup di alam dunia ieu angin geus dijamin rizkina ku Gusti Allah. Bu, sasatoan teu boga akal, sasatoan teu boga ide, tapi sadayana hirupna sadayana kusabab hirupna dibarengan jeung nu ngurusna tegesna mah geus masing-masing mawa rizkina ti Gusti Allah. Bari beda-beda rizkina teh. Urang napakuranan cak-cak we. Cak-cak hirupna dina naon?
na tembok, cicingna di mana? Di imah. Ari rizkina naon cak-cak? Reungit. Ai reungit cicingna di mana? Di leuweung. Bari jeung hirupna teh anu hiber. Bayangkeun. Rizkina cak-cak reungit. Ai cak-cakna nu nangklok. Tapi da geus diatur ku Gusti Allah, begitu cak-cak lapar nyampeurkeun reungit. Dicapluk weh. Da memang geus aya dina aturan, beda-beda. Malah aya dina pakuranan manuk ieu ibu manuk gagak. Manuk gagak teh manuk naonnya bahasa urang. Eta manuk gagak keur can kaluar buluna begitu megar tina endogna teu waweuheun indungna ditinggalkeun we. Da can waweuheun. Kitu eta mah. Tapi Allah mere perangsang bau dina badana sehingga digembrong ku sireum. Sehingga sireum teh nyalambeurkeun kana bibirna capluk we. Gitulah cara Allah ngarizkian. Sampaikeun ka gede buluan diaku ku indung beda-beda. Boh maung boh kidang meureun. Begitu anakna ka dunya aya nu mamatahan ditah nyusu aya. Henteu usal-usal neangan susu kenyot kapanggih we. Leres. Da memang sadayana geus dirizkian ku Gusti Allah. Maka di dunia jalma anu dijamin nyaeta opat. Hiji nyaeta ku Allah dijamin rizkina. Anu kadua nyaeta dijamin sebabna. Sebabna rizki teh geus dijamin ku Gusti Allah. Maka setiap jalma dina masalah padamelan itu geus masing-masing dipasihan ku Allah. Teu bisa urang tuturutanan moal bisa. Sok sanajan contohna kuring baheula, yo usaha mah mending keneh dagang. Dagang naon? Contoh dagang cilok. Hasil kuring mah hasil keur anjeunna mah dituturkeun ku kuring da teu jeujeuh. Sabab geus di masing-masing ku Gusti Allah. Teu bisa we teu jeujeuh. Nu biasa di kota kurang dipaksakeun mending pepelakan kuring mah hasil ngajak batur cantang tuh hasil batur mah. Da geus sadaya mawa masing-masing masing-masingna. Cara kerjana sababna datang eta geus dijamin di ku Gusti Allah. Anu katiluna moal maot jalmi salama aya rizkina. Eueuh jalmi anu hirup teu jeung rizkina jeung deui teu pati-pati jalmi maot anging memang geus beak rizkina. Anu kaopat nyaeta tos ditetapkeun lamun eta milik urang bakal datang. Lamun lain milik urang diudag, diteangan, dihayal, dipikirkeun moal datang. Pokona nu geus dijamin keur urang pasti datang. Anu lain milik urang moal datang. Tegas tama rizki moal pahili. Kerja bisa usaha, rupana bisa sarua, waktuna bisa sarua, nu didagangkeunna bisa sarua, nu dipelakna bisa sarua, tapi hasilna beda-beda. Sabab da anu ngurus mah Gusti Allah. Ngatur mah Gusti Allah. Tetep bae antara beunghar miskin mah eta mah geus dina katangtosan Gusti Allah. Geus dina katangtosan Gusti Allah, moal bisa. Sampaikeun Imam Ghazali mah naroskeun, anu naroskeun, ya Syekh, seandaina jalma beunghar terus anjeunna eureun. Apakah anjeunna karena teu usaha jadi moal bisa beunghar? Kumaha walerna? Lamun eta jalma ti azalina memang kudu beunghar, maka sok sanajan cicing di imah bakal beunghar. Lamun jalma eta ti azalina kudu miskin, maka sok sanajan guprak usaha ti isuk datang ka peuting tetep miskin. Sabab ti azalina. Da dunya mah memang dibikeun rata asa kabeh jalma ku Gusti Allah, ek nu muslim ek lain muslim, erek kafir ek nu iman, eta mah geus dibikeun ku Allah carana milikna bogana ditangtoskeun ku Gusti Allah. Lain pedah nu iman cek ku Gusti Allah teh dibeungharkeun henteu, lain pedah iman beunghar mah katangtosan ti Gusti Allah. Tong reuwas ningali Israel Amerika anu lain Islam baleunghar dari rizki mah eta mah katangtosan Gusti Allah. Terkadang jalmi anu mukmin, terkadang para wali, terkadang para nabi malah susah.
da geus katangtosan Gusti geuning kitu da dunya mah cek kamari ge dicarioskeun bahwa dunya mah dijieun jeung bentukna da di dunya teh lain tempat tujuan, di dunya teh lain tempat kabungah, di dunya teh lain tempat hasil. Dunya mah tempat susah, tempat kerja, tempat usaha, tempat capek, jeung deui tempat hukuman penjara keur Nabi Adam sareng deui keur pola putrana Nabi Adam. Urang di dunia anu mawi di dunia mah dibatasi kabeh ku pangeran, moal aya nu ngeunah salilana moal. Bu, ibu resep ngamam sate resep dibere 1000 tusuk enak moal ngeunah teh beda saeutik leres. Urang enak dahar dina piring, enak urang dahar salapan piring enak moal ngeunahna teh dibatasi. Ada urang mah ngeunah teh lamun sare sok sare meunang saminggu tong hudang-hudang ngeunah moal dibatasi kabeh ge. Enakna sangeunah-ngeunahna mangih kangeunahan di dunia dibatasi. Sabab kumaha dalin tempat ngeunah di dunia mah tempat susah. Maka urang hayang jadi jalma anu bunga, anu hasil, anu sukses di dunia moal kapanggih. Dunia mah tempat ngumbara, dunia mah tempat neangan, dunia mah tempat kerja, dunia mah tempat pepelakan. Hasil mah urang di kampung urang nu asli urang diciptakeun di surgana Gusti Allah. Anu mawi urang nu iman ka pangeran mah loba dahareun marupana, tapi da ku agama teh diatur nu ieu mah ulah, nu ieu mah kajeun, dibatasi ku pangeran. Waktu sakieu luangna urang peuting 24 jam, minggu, bulan, tahun, tapi tetep ku pangeran teh dibatasi. Yeuh waktuna usaha, yeuh waktuna gawe, yeuh waktuna ngariung ngaji, dibatasi ku pangeran. Wayahna da urang mah masih keneh di alam dunia. Para kasupan warga sadayana, jadi maksudna tadi saur Ibnu Athaillah, urang ulah sungguh-sungguh dina neangan dina mikiranna mah, tapi urang kudu sungguh-sungguh mah naon dituntut ku Gusti Allah. Naon anu ku Allah dituntut teh? Nyaeta urang supaya ibadah ka Allah. Maka nalika urang usaha, nalika urang damel, kajeun dina gawe mah teu sabaraha sungguh-sungguh di pikiran jang hasil ge, tapi nu kudu sungguh-sungguh di pikiran ku urang mah hasilna urang. Ya Allah, lamun boga teh abdi mah ek syukuran. Nu sungguh-sungguh mah syukurana. Lamun urang teu hasil ya Allah abdi mah ek sabar. Nu sungguh-sungguh mah sabarna. Jadi urang sok terkadang abdi guru nyarios kieu. Ya Allah, abdi lamun dibere beunghar apakah abdi bisa syukurna. Jadi teu dipikiran cara nama. Maksud teu dipikiran teh dalam tanda kutip hate teh ala kadar kieu Bu, sok terkadang abdi sok aya bae sepuh nu nyarios kieu. Lah urang mah gawe teh ayeuna tambah jenuh bae atawa cenah bahasan lah niat ibadah bae. Dan memang kedah gitu, usaha urang gawe mah niat ibadah. Sok lobakeun usaha mah. Nu gede modal loba rupakeun usaha mah. Asal niatna ibadah. Niatna ibadah ka Gusti Allah. Urang dipasihan tanaga anu mawi, urang dipasihan titingalian anu mawi, urang dipasihan modal ku pangeran anu mawi, terus jalankeun. Malah ayeuna urang ngalobakeun pagawean, urang ngajadikeun ngalobakeun lapangan kerja, pan bisa nulungan batur meureun. Pan ibadah keneh bae eta teh. Lobakeun ayeuna urang mun pepelakan kagede kalega, ameh loba batur anu buburu, ameh loba batur nu katulungan dina pagawean. Jadi urang usaha mah teraskeun, kerja mah teruskeun, tapi tong sabaraha di pikiran eta mah. Nu di pikiran mah urang lamun hasilna buru-buru buat bawa ka Gusti Allah. Urang lamun ayeuna dina sehatna buru-buru urang naon bersyukur ka Gusti Allah. Dina nincak buntungna urang sobar ka Gusti Allah. Sobar ka Gusti Allah. Dan terkadang abdi pengalaman hirup kedah can lila ai sepuh madatos lila gitunya. Jadi hampura abdi di dieu nyaritakeun kuring bae, lain erek nyaritakeun sepuh da sepuh mah tos pangalaman. Abdi mah di dieu sepuh hampura lain mamatahan lain ceramah ala kadar keur nyarioskeun naon nu didawuhkeun ku Ibnu Athaillah jeung deui ngakurkeun jeung pangalaman. Pangalaman sim kuring Ibu. Kuring teh begitu rumah tangga, Bu.
Kajen ek curhat bae mah, ek curhat bae nya. Balik di pesantren kawinan anu mawipan can boga pengalaman can boga pagawean. Sarua atuh da ari bogakeun ilmu balik ngaji mah can bisa hate teh ngomean hirup teh da kakara ilmu kakara teori can praktek. Begitu asup praktek geuning rumah tangga teh kieu loba pangabutuh. Coba gede hutang. Begitu lahiran murang kali eta di rumah sakit umum kurang lebih hutang abdi teh 11 juta. Pagawean teu gaduh ka mana kumaha di pikiran bae pokona mah. Di pikiran bae. Teu mikiran masalah niat ibadah kitu-kitu teu aya we. Di pikiran teh pokona mah hayang kabayar hutang sungguh-sungguh. Geus teu paduli titahan pangeran mah. Geus terkadang sangheuk parentah pangeran mah. Dititah sabar teu sabar, dititah syukur teu daek syukur. Digerok kana salat rada hararese. Teu dipikiran, mikiranna hayang bayar hutang bae. Hayang beunghar, pikiranna eta we. Usaha damel tapi aneh. Lumpat kuring ka Karawang. Gejluk di Karawang teh balik teh nambahan hutang teh lain nambahan naon untung loba hutang mangkat ka Karawang ti Karawang nambahan gede hutangna aneh pan ieu teh sarua jeung batur dagangna sarua jeung batur nah batur untung kuring kalah nambahan hutang terus bae diuji ku pangeran sapertos kitu lumpat jeung sepuh kana rongsok mamawa gorobag eta teh geus teu paduli pokona mah mikiran segala rupa parentah Allah mah pokona mah ngarasula we hate teh asana teh pangalaman di dinya teu jadi balik nambahan hutang di bae teu ngartina teh sarua we di bumi dagang abdi teh nya icalan baso kapungkur di anu icalan baso ka mana menang untung batian niat hoyong bayar hutang barudak nu ngaji lah karep teuing da capek kuring barudak teh ngomatahan age cing udah capek atuh pusing bari di dinya nya teu pararuguh malah dinya teh bari melak emut bae melak pecai batur pepelakan hasil kuring ge kudu nurutan pepelakan melak pecai ibu abdi teh emut disedut eta ladang baso teh ku abdi teh dipake muruhan jang macul mangalik da teu bisa macul muruhkeun ka batur jadi hasil baso mah eueuh bae dakur engke babayar hayang untung tina pecai dipelak lah sekian bulan eta pecai teh beresul husnudon bae ka pangeran teh nu jadina saeutik ge jiga nama ek bareurat gitu beuking urangan we nu jadina teh ieu teh husnudon ka pangeran teh jigana hargana 10.000 ieu mah nah pokona ngabeberahkeun we alhamdulillah jadilah ka ala pecai sabaraha galeng hargana teh 400 perak emut eta abdi dibeungkeut di kebon 400 perak ngan jadi sabeungkeut tina sakebon teh keur dibawa kana motor dicandak di karang mang anu tiguling ka hawangan aduh masa bagaimana eta semplek nincak semplok pikiran teh geus ka mana we atuh ladang baso eueuh ladang pecai ka mana menang 47.000 asana teh tina sakebonan tapi dari pikiran teh ya Allah pan heueup pada itu pan kuring teh hirup keneh gitunya cenah kurang ge untung teu puguh tapi hirup pada puguh ieu teh jeung sehatna di pikiran dilenyepan heula kayak ayeuna malah ek dibalikeun deui dikembalikeun deui sugan ayeuna mah kudu diniatan ibadah bae ku kuring teh hayang naon nu dijalankeun teh karena parentah pangeran bae meureun ieu takdir kuring kudu geus kieu lah mangga bae nyerahkeun tapi kuring penasaran keneh penasaran ek mangkat damel istikharah mangkat damel teh ayeuna malah erek ngadeuketan tempat ibadah jadi mangkat damel teh ayeuna mah jadi marbot di masjid datanglah abdi teh ka maja bu ka masjid Asyifa nu agung namina Haji Abudin dongkap ka marbot Assalamualaikum waalaikumsalam abdi bade ngalamar di dieu jadi hayang digawe tapi ayeuna mah hayang rada ngadeuketan pangeran gitu di masjid mah sugan ada bener gitu ya tapi niat di masjid emang holis kuring emang holik babantu ge kuring mah niat ngalagaji we lain niat ibadah lain
akhirnya didinya ditampi cenangan asal lamun ayeuna teu aya imam kudu siap ngagentosan, lamun teu aya nu adan kudu siap ngagentosan. Siap teman biasa cek kuring cek hate teh insyaallah diajar mangga gitu. Celetuk we eta rerencangannya sareng Mang Iman ka ditu teh lanceuk Mang Iman teh haji teh sabenerna mah kita cenah boga barudak di bumi teh nu bener nya ulah-ulah gitu mah balik deui jadi ditolak dan dibejakeun dewe kalah ngomong cenah gitu baru umbak ambek teh ulah papatahan barudak saaya-aya bae di bumi bae jadi teu ditarima heureung ngeluh deui bae tas kitu teh lah neangan ka Majalengka ka Burujul mendaklah masjid sami ditambi didinya asal jadi khutbah cenah gitu duka gaji nate sekitar rada agung didinya mah lumayan gitunya ibadah bari kerja cek pikir gitunya ai sing horeng teh didinya ibu emot bae abdi mampirlah karerencangan ka pasantren namina Ustad Nafi di Maja. Ustad abdi teh gaduh barangkali memang abdi teh ngan ieu teh gaduh kewajiban cek kuring teh kudu ngaheulakeun nu mana jadi abdi baheula kitu Bu barudak ngaos di bumi mangkat ka Karawang tinggalkeun deui wih ka bumi ngaraos di masjid tinggalkeun deui kitu wae pokona teu puguh da cek hate yakin lamun aing teu usaha moal bisa kabayar hutang asa eueuh bae pangeran teh da yakinna kana usaha bae gitu yakinna dinya bae akhirna kumaha saeutik-saeutik aya nama kieu bae acakan bae naon nu dilakukeun ku urang teh karena milarian kariduan Gusti Allah. Adapun anjeun di bumi tahan heula saminggu ulah waka mangkat cicing. Lamun ayeuna aya saminggu dilalah ti pangeran kudu cicing di imah maka anjeun cicing di imah. Sok sanajan susah, sok sanajan ayeuna pabeulit jeung ekonomi, sok sanajan loba ujian, sok sanajan loba nu ngahewaan, ridho pangeran cicing di imah. Nu diudagna ridho pangeran. Akhirna kuring teh dilalahnaeun gitu nya cek pikir. Bisi ngimpi boh kumaha duka bae pokona mah aya dilalah petunjuk ti Gusti Allah emut bae we akhirna menanglah saminggu eueuh ngimpi-ngimpi acan eueuh nu neang-neang acan geus meureun aing teh kudu kaluar barudak jeung teuing gitu geus ngomong barudak ayeuna mah aing kaluar mangga ek caricing di imah bae di dieu heug cing teh gitu erek arwih da tempat ngaji mah loba keneh cing teh gitu sarua bae brutal pu hate kuring teu yakin wae ka pangeran teh gitu mun kuring teh bergerak mah gitu. Akhirna singkat cerita geus malam ka-7 malam ka-8 erek mangkat jam 8 keur beberes geuna kardus emang oyon rada kasawit di hampuranya jam 8 peuting aya Mang Oyon Pak Uli sareng Pak Asep beres moalnya datang ka bumi assalamualaikum waalaikumsalam datang ka bumi kumaha teh peuting-peuting hampura cenah pupeutingan ka dieu ngaganggu cenah kumaha nyana kertas salembar tos kita tos sedungan cenah ti desa kumaha sadek dipanginkeun tempat cenah geuning teu ngomong heula ka kuring upan cenah ame ustad mah kajen tong nyahoana naon cenah kuring ngahulang cek ustad Nafi ieu dilalah kitu ieu petunjuk ti pangeran kitu sabab kumaha lamun urang aya nu nitah cicing di lembur aya nu butuh wayahna jalankeun da eta parentah ti Gusti Allah da bising kuring ngaji mamatahan teh bising jadi ustad teh bising henteu dina ridho pangeran pan sieun akhirna meureun ieu dilalah ti pangeran akhirna kuring teh ngahulang insyaallah atuh kitu mah erek kumaha ieu teh emut bae sareng oyong teh tos riungan jeung RT cenah abi engke dilereskeun ku Mang Oyon lah bilih lepat cariosan abdinya bilih lepat cariosan abdi ke dilereskeun ku Mang Oyon da aya jalmina tuh kita tos riungan cenah RT cenah ek mangadamel-keun tempat kumaha cenah erek dipentaan 5.000 ewang ti sadesa kuring ngahulang ai kuring mah kieu sabenerna mah teu dipanginkeun tempat oge teu jadi kitu masalah nu dibutuhkeun kuring mah dilalah teh petunjuk ti Gusti Allah dongkapna ka bumi jalmi nitah kuring cicing di lembur teh eta petunjuk ti Gusti Allah masalah tempat mah eta mah nyerahkeun ka pangeran bae ku pangeran ditakdirkeun dibagakeun tempat boga henteu bae meureun moal boga pasrah we ka Gusti Allah akhirna erek kumaha dipentaan cek kuring wayahna entong da kuring di lembur teh can boga jasa
can warawuheun kasim kuring ayeuna dipentaan walaupun jang tempat ibadah kuring teh setuju. Tak aneh tuh dah bu ai kuringnya rumaos keluar ti desa teh ti SD jadi teu warawuheun. Abdi keur dagang teh abah di blok Senen teh blok Salasa ari ujang ti mana cenah. Can warawuheun sabare. Keur jalan teh masyaallah. Entong cing teh kuring lamun ek ngabejaan ka masyarakat kuring ek ngin madrasah mangga tapi lamun ek dipentak sanajan dijatah 5.000 ge kuring embung jending teu jadi. Intina tetep kuring ek cicing di bumi tenang bae da imah ge lega keneh ceun. Kurang lepat lah sih. Ngahulang di eta sauru kasepuhan Pak Asep teh aduh cenah kitu kumaha geus riungan cenah kitu nya. Nya wayahna sok kuring nu penting mah butuh kuring lain cicing di imah cing teh. Ya intina asal kuring cing dilmur sia ngan masalah pembangunan mung lamun kudu ditarget paulis lah insyaallah Ustad di desa ge aya gelah nyarios ya abdinya saayana belah di desa insyaallah aya cenah atuh sekitar duka 7 juta duka sabaraha da dina kertas mah eueun pamit lebat mah 7 juta 500-in kenging teh nya da erek ku aswes bae cenah kitu abdi mah alhamdulillah tong guru ayeuna saeung sakitu kajeun ari aing menang mentaan di target mah embung cenah kitu da amanat pun guru sapertos kitu tadina matak dugi ka ayeuna abdi mah nyambung dipertahankeun nah barudak ulah aya per bulan ngaji ulah aya amplop ulah kumaha pokona da eta amanat saur pun guru malah saur pun guru mah lamun ngaji dewek teh mawa termos mawa kopi ulah disuguhan teuing cenah kitu kita makal segera teh sapertos kitu akhirna kumaha kapolis hampura pisan ari teh desa mah kudu kembali ka umum lamun di jang jalan mangga ditampi cing teh tapi lamun jang madrasah mah moal ditampi anu mawi abdi mah madrasah di kulon ibu saperake teu nampi di pamarentah teh sanes pamarentah teu masihan ngadukung masihan paon ge kamari paku Ustad keur ngabangun ya aya keusik bade moal cing teh tapi lamun ti paawonna mangga ditampi 10.000 ge atur nuhun ditampi tapi lamun di desa embung di desa mah kudu kembali ke umum belah maksudnya eta madrasah ge jangan umum tapi abdi amanat di pun guru saur pun guru biasalah hayang asil ti masyarakat anu ikhlas ridho sehingga ibadah eta kembali deui ganjarana ka masyarakat jadi alhamdulillah ayeuna nu dianggok madrasah di kulon teh unggal poe dipake ngaji jariahna kembali ka masyarakat da kabeh di masyarakat itu teras pusing deui ngahulang deui nya geus lah kumaha engke bae saur non Mang Oyon teh kitu saur Pak Asep nya akhirna kumaha wih lah saha panitiana Pak Ono taroskeun abi ka Pak Ono saurna ek panginkeun tepat Pak Ono kitu nyekel duit hanteu cenah kumaha ieu nya kumaha engke bae geus la haula we tawakal eta pamit telepat mah ngamimitian anu masihan kayu pamit telepat mah nya di palih kulon masihan kayu satangkal geus wang tuar bae kayu eta emut bae aya nu nuar kayu cenah abdi teh nu nuar kayu jang naon jang madrasah kuring teu dibere nyaho di bae teh nuar kayu teh nya kuring teh hutang injum ibu ka mana ka warung mang nyangukeun geus moal nyangu nganturan ka ditu eta ek naha Ustad ka dieu cenah saha nu mere nyaho cenah ngahaja ameh teu mere nyaho teh bising prak ripuh marek kala sorangan masyaallah eta sepuh jazakallahu khairan katsira moal poho abdi malah aya babong sami harita teh waeme nu di karolan teu bebeja embung bae ngarepotkeun kasim kuring sarua embung ngarepotkeun adi bae nya geus lah kitu akhirna eta nuaran kayu emut bae nu mere hiji ieu mere teu anggeus saminggu nuaran kayu bae menang kayu sabaraha bolondos eta akhirna kumaha diical kayu teh kirang langkung kaing sabaraha teh moyot 7 juta langkung intina mah kana target nu tadi akhirnya mah kaing malah ek dibangunkeun teh emut bae geus ngariung di nya teh tempat marah ceuk ono teh nyieun ge cicing usan mah ek dijiwakeun bae cenah sapoe ge jeujeuh cenah gitu udah kuring anggeut teh enak gitunya tos ngalelemah erek ngabangun jalmi seueuran ieu teh ngabangunaeun cenah sabab naon pagaweanna ge da pagawean tukang wungkul ala kadar masang kayu sareng plasibor nya geus ku batak bae aya batakna Mang Maman pamit telepat batak ge da eueuh geusikna saur Mang Dudung pamit telepat geus geusikna
ayeuna der ngabangun ngabalai sagala rupa mondasi daetang-etang sadayana 48 juta waktu 2 minggu beres. Ati sakitu ti mana coba lamun kuring tadi narima nu tadi sabab kumaha ieu dilalah ti Gusti Allah da kudu aya tempat didinya cara Allah sapertos kitu malah emut bae keur balanja ka maja ading pamit telepat mah keur balanja ka maja ka sanes ka maja ka taman aya bos Udin keur naon mo ading ieu keur meser naon namina teh asbes jang naon madrasah butuh sabaraha saanu geus kiriman langsung malah aya nu nganteran semen sama mobil teu bebejaran itu inget bae sah nu nganteran pokona mah tong dibejakeun cenah anggeus we ti pangeran we gitulah perjalanan eta teh ibu perjalanan nu tadi teh tadi aya kasepuhan Pak Ulis aya Mang Oyon Pak Asep Tiluan eta teh dongkap teh cicing wayahna Ustad tempat dipanggihankeun nya bunga gitu tapi henteu ari ngomong kieu mah tenang pokona mah naonnya Ustad ulah gawe cicing di imah wayahna ieu borak papatahan sugan teh aya katerusna tenang kana mah digaji eueuh nu kitu mah ai masalah kahirupan mah wayahna kumaha Ustad bae tah mah gitu henteu kitu eta mah teu kitu ditambahan ku sim kuring tapi kuring yakin oh iyalah kuring kudu ngamalikeun ka Gusti Allah ya Allah abdi niat ibadah naon nu dilakukeun ku kuring kerjana niat ibadah mamatahanna niat ibadah rezeki kuring diserahkeun ka Gusti Allah tetep abdi kerja da abdi muktasibin masih kena golongan pakasaban dagang abdi dagang tetep usaha abdi usaha tapi ajaibna tina ladang usaha ngan cukup jang sapopoe tapi ibu hutang kuring beyak 11 juta nyawa di mana sabuat di lembur Masya Allah yang asana teh dugi ka ayeuna tempat bagi ageng barudak aya we abdi unggal ngadamel kitu niat ka ibu-ibu masihan kertas amplop mangga bade masihan henteu teu naon masihan sabaraha tapi dak kusabab naon da yakin da pangeran we kabangun lain urang mah ala kadar nyisihkeun nyelapkeun ajang amal jariah jangan amal jariah gitulah perjalanan akhirnya kumaha datang kain nanya alhamdulillah sarua batur hirup kuring hirup batur udud kuring udud batur dahar kuring dahar batur ngopi kuring ngopi dugi ka ayeuna sing horeng bener-bener ayeuna mah fokus mikiran kana naon anu dituntut ku Gusti Allah naon nu dituntut ku Gusti Allah teh meureun kuring bongan ku pangeran saeutik sakeclak dibere pangabisa ti pangeran geus belah ngajalankeun parentah Allah aya barudak papatahan eueuh nya meureun teu dipapatahan matakan sok dipikiran aneh nah bet ngarariung kieu bo ieu teh abdi ge sok ngahulang ala kadar sim kuring ala kadar ayeuna adidi Mang Padil da sarwalah sanasib gitu ya sarua bodona sarua teu nyahona ayeuna urang ti peuting bisa ngariung kieu dina raraga milarian karidwan Gusti Allah da lamun lain takdir pangeran mustahil lamun teu aya azalina ti Gusti Allah mustahil ieu teh urang teh sadayana geus aya dina azalina Gusti Allah geus aya dina qada sareng qadarna Gusti Allah geus takdir Allah maka sakali deui diulangi tadi benar memang urang lamun hayang terbuka hate lamun hayang henteu lolong mata hate maka urang kudu sungguh-sungguh naon anu dituntut ku Gusti Allah ulah sungguh-sungguh mikiran boga jeung teu loba jeung saeutik mikiran mah urang mun loba kumaha cara bersyukurna mun saeutik poh teu boga urang kumaha sabarna tegesna mah urang sagalana kahirupan di setiap kejadian kumaha bisa urang ieu jadi jang amal jadi jang ibadah sehingga urang maot uih deui ka surgana Gusti Allah uih di ka surgana Gusti Allah para kasupan wargi sadayana sedengkeun ari hate teh fungsina teh tempat iman ka Gusti Allah bisa na hate ayeuna kakucuran ku taufik nur atawa cahaya iman kusabab hatena bersih kusabab naon hate bersih teu aya panyakitan kusabab naon teu aya panyakitan kusabab henteu lolong kusabab naon henteu lolong kusabab urang ayeuna mikiran naon anu dituntut ku Gusti
Allah. Bo, jadi hati orang bersihkan orang tina penyakit sabab kumaha nempok manfaat jeung madorot pisalameteun jeung picalakaeun mah lain ditempok ku mata anu mawi di dunia seueur jalmi anu gaduh panon tapi tetep bae titalejog ngalakukeun kasalahan ngalakukeun anu pimadorotkeun sabab nu ningalikeun mah anu sabenerna menilai boga keputusan malain mata tapi hate kumata mata hate urang hoyong cenah mata hate na bersih hoyong urang narima ayeuna kana sadaya kajadian ti pangeran teh hoyong ridho maka bersihkeun panyakitna naon panyakit hate teh hasud ria ujub takabur eta matak penyakit hate malah anu matak nyelakakeun ke di akhirat teh lain penyakit badan penyakit hate eueuh caritana jalmi anu kana neraka gara-gara buduk teu aya ditaros ku malaikat geuning anjeun mah ayeuna ka neraka batuk bae malaikat teu aya penyakit badan mah terkadang urang penyakit badan buat dibawa ke dokter urang penyakit badan buat diudagan buat diubaran buat kumaha carana tapi terkadang urang penyakit hate tenang bae urang ayeuna hate takabur keneh asa aing bae asa anu pangmulyana bae tenang bae urang hasud ka batur iri dengki kana pangaboga batur urang tenang bae padahal eta lah anu matak jadi penyakit cilaka dunia akhirat anu mawi urang ngariung sapertos kieu teh ieu keur ngubaran hate supaya hate urang jag-jag deui supaya hate urang caang deui supaya hate urang bisa ningali deui sagala hikmah kajadian di balik kajadian anu keur dikeresakeun ku Gusti Allah supaya orang bisa memilah deui mana anu sae mana anu awon mana anu manfaat mana anu teu manfaat supaya hati orang bisa ningali deui bahwa hirup teh lain di dunia wungkul tembus orang ningali ke akhirat tembus orang ningali ke surga tembus orang ningali bahwa saentos hirup ieu teh bakal aya hirup deui nu namina alam kubur teh alam barzah teh sedengkeun eta mah moal bisa katingali angin ku mata hate anu mawi kumaha carana saur Ibnu Athaillah tadi mata hate urang supaya telolong urang sing leuwih sungguh-sungguh kana naon anu dituntut ku Gusti Allah. Adapun masalah rizki diniatkeun baik urang keur ibadah ka Gusti Allah. Ka kebonna urang niat ibadah ka Gusti Allah. Ka pasarna niat ibadah ka Gusti Allah. Ngajina niat ibadah ka Gusti Allah. Urang ayeuna geus capek ti baheula ansa ukur ngudag-ngudag hayang dipandang ku jalma hayang dihormatan ku jalma hayang dimuliakeun ku jalma ayeuna mah urang rada naik saeutik hayang dimuliakeun ku Allah hayang diridhoan ku Allah hoyong ditaikeun derajat ku Allah hoyong dipandang bener na teh ku Gusti Allah sabab da urang nu ngarizkian Allah sabab anu ngurus hirup Allah jeung deui urang bakal maot teh mulih ka Gusti Allah. Aduh hampura abdi nyarios mah mani ngeunahnya ari praktek mah abdi ge can tiasa anu mawi urang watawasau bil haq watawasau bisob silih emutan silih ajakan ayeuna mungkin kuring anu ngacaprak di dieu ka bapa ka ibu suatu saat mah kuring keur teu bener kuring keur teu sadar omongan bejaan kritik atanapi carekan lamun kuring keur salah suatu saat mungkin ayeuna kuring jiga nu heueuh ngomong lamun menang musibah sing sabar suatu saat mah kuring nu menang musibah meureun ceurik meureun aral bejaan ku ibu ku bapa sing sabar sabab urang mah jalma nu teu bisa papisah babarengan berjamaah anu fungsina silih emutkeun silih ingetan silih elingan supaya urang tetep aya dina jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah hartos ibu itu tabu salapan kumaha ieu entah selak